Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan dimanapun anda berada. Terima kasih atas menyaksikan video-video ini. Video ini saya buat tentang kehidupan sehari-hari. Kita cari ikan dulu, dan saya pandu dengan cara rekaman ceramah Abu Yauci. Numantak hayang nyaho ka hakikat sebab aslina manusia mah lain ieu mah terbuat tina lempung ieu mah tanah urang geus kulantaran tina tanah atuh rupa-rupa warnana aya nu putih RRC Hongkong, nah kan putih teh bata di Indonesia dijualan di hotel orang in Cina loba jasa, hargana murah deh, terjangkau. Aduh, itu bareres jasa. Udah barangnya bagus, terjangkau deh harganya. Wahara. Nah itu kan. Aya lu biasa-biasa ya jangkung gede India, Mesir aya di Indonesia. Pokoknya hayang urang mana komo tama Subang Karawang Bandung ambalaya. Teu kudu ka hotel teh mah. Atuh di kawasan ge nembrak teh mah. Ya Allah 5.000 hutang. Lalakon komo ieu di tahun baruan, boh budak. Masya Allah, eta nu ngaran Soptek Ambalaya. Nah, iya nu kos karari. Iya kan zohir, teman nu kos kitu mah zohir. Nah, hakikatna manusia mah ternyata ruh. Urang urusan zohir sakumaha tadi dahar minum pakai kendaraan imah berkencang dan lain sebagainya. Encan nyaho ka hakikatna manusia meruh anu Allah nyaritakeun melalui Kangjeng Nabi wa nafakhtu fihi miruhi. Nah kunaon atuh urang teu pernah ngurusan ruh. Jaruh ge sarua kudu dahar, ruh ge sarua kudu nginum, ruh ge boga ambean, ruh teh boga dedeulean, ruh teh boga ketenangan, ruh teh ngarasula. Nah kunaon atuh urang henteu pernah ngurusan ruh, henteu pernah ngurusan ruh, pungplapengple urang tah ruh teu pernah diurusan. Geus kulantaran teu pernah diurus ruh teh atuh ngaco urang hirup urang teh sakumaha nafsu nabah. Terus saya kahayang dahar di mana, minum di mana, sare di mana, hotel mana, kendaraan gonta-ganti nu boga. Nu teu boga kan tinggal henekna doang. Atuh heuh batur nu meuli mobilnya nu meuli bodrek. Ieu kan teu beres sih urusannya. Nah, ruhna teu diurus, maka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kuddisa sirruh nyarankeun ka urang fayam bagi lil alim, harus ka jelema nu kasipatan ku ilmu ayu hasila makna haqiqatil insan, ngahasilkeun makna hakikat insan. Al musamma bi tiflil ma'ani, nu dingaranan ku tiflil ma'ani, ngaran istilah. Jadi atuh hasilkeun hakikat insan. Urang kan kuari mancan ngurusan ruh, encan datang ke hakikat insan. Numantat Tuan Syekh Abdul Qadir teh nyieun isyarah dina aurad fuyudot kitabna. Isyarah buaya, macan, singa, orai, kabeh di isyarah. Eta teh manusia. Sebab encan diurus ruhna. Engke da atuh ga bentukna teh meureun orai, buaya, singa, macan. Ya minimal monyet lah. Lamun bacaan seputar penjelasan Tuan Syekh Abdul Qadir dina bag-bagan manusia seperti eta, maksudna
supaya jadi hakikat insan, tina orai supaya jadi jelema, tina macan supaya jadi insan, tina buaya supaya jadi insan. Nah tugasna Tuan Syekh qadami hadhihi ala rabbati kulli waliyin wa waliyatilillah. Dampal suku kaula teh aya luhureun seluruh wali lalaki jeung awewe. Sebab kukula diurus jelema teh, dijadikan murid. Geus atuh pangkatna engke jadi wali. Pangkatna belah dia salik, pangkatna murid, pangkatna fakir. Nah, asal endek kurang teh jadi jelema endek moal sih jadi jelema tinggal sakitu doang. Nah, lamun endek coba tinggalkan tawarung berani tante. Sebab jelema nu ngawarung teh ya eta teh nu sebenarnya hakikatna mah adalah buaya. Buaya teh. Ya. Calana bagian. Buaya teh. Aduh, cenah kajen lah jadi buaya baik ya. Tuh betah jadi buaya berarti kan tuh. Nah iyalah Tuan Syekh di dieu mangan sakadar sakieu payam bagi lil alim ayuhassila ma'na haqiqatil insat al musamma bitiflil ma'ani. Nah, hayang nganyahokeun hayang ngahasilkeun mana hakikat insat teh berarti tina lain insan. Ngan kadeleuna be bentukna jelema tapi ternyata horenganan di jerona mah mau karasa jaku urang ge karasa minimal ucing garong lah. Iya karasa ku urang ai tadi aing ngeudeun rokok di dieu ka mana. Ja asal aing ngan ka jero doang keluar di Masya Allah cek babaturan emang di mana dan rokona di dieu tah ji ulah sok sateun-teun pokonyana. Bisa ada babaturan gusok sateun-teun ih zaman kuari mah goblok teh coba. Tah kan ucing garong kan berarti eta. Nah, babaturan urang teh horenganan statusna ucing garong. Bareng jeung urang samotor, bareng samobil, horeng ucing garong. Barang kanyahoan mah aing paingan sering leungit atuh sia ieu. Goblok sia. Emang aing geus kebel sebenarnya mah goblok. Siana bae karatnya ho aing goblok. Encan deui nu mau dokot. Sukari askar eta teh syaja'ah. Bayangan Tuan Syabdul Qadir syaja'ah eta teh polisi. Syaratoh eta teh berkarakter mau. Ya nama dekna nikemai boro-boro kanu salah nu teu salah gedek ditikemai atuh pamajikan apa ya pamajikan ya nyana pamajikan awe boga salah ke polisi atuh sering ditikem unggal peuting ditikem ya Allah ya Rabbi datang ke anakan deui eta hasil tikemannya na eta. Nah seperti kos gitulah urang lamun nyaritakeun isyarah Tuan Syabdul Qadir merigak bulu sebenarnya. Maka jadikan ku urang diri urang sebagai manusia. Cuman di dia bahasana payam bagi lil alim. Berarti kan kudu jadi alim heula. Jelema anu teu alim teh mani tasawuf bil ilmi. Jelema nu kasipatan ku ilmu, berarti kan kudu masantren heula, kudu ngaji heula, kudu belajar heula. Berarti kan nu teu belajar mah nyana betah di jadi buaya. Betah jadi mau, betah minimal ucing garong lah. Betah. Eta moal bisa dirobah-robah hese nu bodoh mah. Jadi dina ge payam bagi lil alim. Ji cenah kieu kula kaasup henteu alim sebab ngaji unggal minggu. Atuh asal bener we ngajina hiji di majelis. Kadua ulah ngopi ngajina. Ngarokok mah meunang. Atuh ngarokok teu ngopi mah cenah teu sedep tuh Pak Kiai. Oh masalah ngaji mah ndek unggal poe ndek samanggu sakali nu penting ilmu nyangkrung. Jadi engke status alim tina teu nyaho kana wudu jadi nyaho, teu nyaho rukun wudu teu nyaho rukun salat jadi nyaho, da kuari status alim.
Oh masalah bisa tanya ngahasilkeun makna hakikat insan geus atuh kuari hayang ye jadi alim heula belajar syariat maksudnya bersyariat heula sebab Allah moal ngangkat wali bodoh atuh boro-boro wali bodoh bupati ge bodoh urang embung ye mana bupati urang bodoh embung urang tah komo wali Allah atuh wali bodoh. Masa wali ditanya rukun wudu genep 12 wah iya wali fudoli ya ceknya mantap ya geus diangkat jadi wali ya ceknya nah tanya fud aya rukun wudu sabaraha asana 12 ceknya ji lain genep ya genep boleh ceknya 7 boleh nu aslina 12 ceknya teh isi kiai kumaha sih maksudna teu jelas nah ieu ulah datang kata goyur dina hukum teh kok menang isuk henteu isuk deui menang deui kan henteu deui ulah kitu tetep bae menang haram alim heula geus dina syariat bae boga kayakinan engke dina sulukna nyana mulai kayakinan dikembang syariat bae teu boga kayakinan kiai ari ngeridit si menang henteu tergantung sih mungkin maksudnya tergantung kebutuhan ayo orang tebutuh tuh ulah ayo butuh matu teranaw dalilna ad-darurat tubihul mahdurat sangeunana beta kiai ya secablakna sungut nah iya kan teu beres had batasan jeung darurat teh dijelaskeun punya nah alim syariat siap jasanya na syariat dibagi ku Imam Zainuddin malebari 4 hiji ubudiyah 2 muamalah 3 munakat 3 jinayat eta judul-judulna doang di ajeuna mah hese eta hese teh ada babuna kahat bae ge timimiti nikah kemudian urusan syarat jeung rukunna kemudian napakahna kemudian urusan tolakna terus tolak getan bain kubro bain sugro kemudian kabelah dituna aya deui dina khulu terus kabelah dituna deui urusanana urusan sumpah urusanana taklek urusanan teh eta kan munakahat teh coba ayo gali tak ku urang teh beusi engke urang dijadikeun wali aya nu nanya kiai eta tolak 3 sih ieu bisa dirujuk deui teh teu bisa lah bisa teh naon cenah cak kiai anu mah teu bisa ya aya nu bisa aya nu henteu ayo teu kira kiai jadi kumaha sih aja lamun aya kiai nu ngahenteukeun lamun aya kiai nu ngahenteu bisakeun masalah ngan kudu make muhalil coba deuleu barangna ka dieu kiai ge siap ku lagi jadi muhalil cek kiai tololnya hayang jadi muhalil atuh nyandung bae goblok teu cak Fudali kula bae sapenting mah jadi muhalil cek nanti susuganan akur bae tak ieu teu beres ya teu beres kos kitu teh teu boga kayakinan syariat bae teu boga kayakinan komo engke ngahakikat hakikat kan ilmu yakin nah mulai carana coba kumaha Tuhan saya carana wa yurabbihi bimulazamati asma'i tauhid urus coba ruh teh urusan tiflul ma'ani supaya timbul carana bimulazamati asma'i tauhid dijamakeun asma'i tauhid sebab untuk wusul ilallah mulai la ilaha illallah naik Allah naik huwa naik al-haqqu naik al-hayyu naik al-qayyum sakumaha nu kamari caritakeun 9 tuh kan sampaikan 12 9 geus luar biasa eta kan kudu ditaekeun ku guru ulah naik sorangan la ilaha illallah timimiti pindah tina la ma'budah kana la maksuda naik kana la matluba naik kana la kitu mahsula naik deui aya sampikeun ka 7 tingkatan tina la ilaha illallah bae ge nah eta kan nu naikeun guru kok bisa ditaekeun tina sinar-sinar tina cahaya-cahaya nu aya dina wajahna hanya mursyid nu nyaho tah beuki ngahesean mah ya wa yurabbi bimulazamati asma'i tauhid
geus pokona mah hiji bae la ilaha illallah ulah naekana Allah ulah naekana huwa insyaallah sebab dipadu langsung ye ku Syekh Abdul Karim ke Ahmad Khatib Syambas dipadu Qadiriyah wa Naqsabandiyah perancang Qadiriyah Tuan Syekh Abdul Qadir perancang Naqsabandiyah Bahauddin An-Naqsabandi dihijikeun ku Ahmad Khatib Syambas Qadiriyah wa Naqsabandiyah hiji geus di jerona ke aya perbedaan di jerona lamun urang Naqsabandiyah doang ditingali ku urang dina kitab Naqsabandiyah kieu nah ketika dipadukeun Qadiriyah jeung Naqsabandiyah ku aya berbeda sebab dipadukeun tak hebatna Syekh Ahmad Khatib Syambas bisa madukeun Qadiriyah jeung Naqsabandiyah. Nah, wari wa bimulazamati asma'i tauhid mulai sesuai jeung tuntunan guru dipandu la ilaha illallah sesuai jeung aturan-aturan larangan-larangan ya lamun cerdas berarti kan nyana naik bisa wa yukhriju min alamil jismaniyah kaluarnya tina alam jisi ila alam ruhaniyah wari silulup ke alam ruhani alam ruhani teh nuh teu kadele ku ieu teu kadenge ku ieu alam ieu seakan-akan aya pintu gerbang eta nu ngajagaan nafsu ketika nafsu eta encan diperangan ku urang dijaga di pintu gerbang ruhani ketika nafsu eta geus diperangan ku urang nafsu nu mana diaturlah ku Imam Naqsabandi aya nafsul lawamah nafsul mulhamah nafsul mutmainnah nafsul mardiyah nafsul kamilah nafsul ammaratu bisu nafsul radiyah nafsu etalah eusi-eusina nu mana nu kudu dikaluarkeun nu mana nu kudu ditetepkeun nu mana nu kudu dimantepkeun etalah pintu gerbang untuk memasuki alam ruhani ketika sesuai pas urang asup sorangan ku Allah asup set plek aya di alam ruhani dia teh bisa ku hayal teh bisa aing deuk ngahayal asup ke alam rohani tanya ku pamajikan keron kak gerendek asup ke alam rohani emang bisa coba-coba bae cakena terus dihayal tekebel ayam ke nu ngaharewas putoli mana geus diangkat jadi wali geus kuari mah ulah hese teu kudu salat ulah salat mah syariat mah kos kitu mah geus teu kudu puasa dona bulan Ramadan gedahar bae sadaek jeung mun aya awewe mana bae tangkep bae habak sia aja sih nu ngarewos tolong teh akibat hayal seperti kos kitu tah asup ke alam ruhani guruan cilaka geus urang teh kaluar ti alam jismani aya pintu gerbang ruhani nafsu disebut mujahadah Imam Ghazali 13 tahun hayang memasuki alam ruhani Imam Syafi'i 3 tahun sagede Imam Syafi'i memasuki alam ruhani urang teu keur caritakeun hese nyaritakeun aja guguru ge encan urang mah kita ninggalkeun warung bae geus embung urang hese urang waduh mantap da kumaha emang kudu kitu kiai ieu tergantung jelema-jelemana namun di jabatan tinggalkeun jabatanana tuh ieu mah deuk ijazah bae ge deuk ijazah kan dicoba ku guru Jumat waduh cenah kiai Jumat mah adi gaduh jamiahan balik kakarak deuk mimitian ijazah bae berat kumaha berat ku murid emang kunaon kita eta jamiahan poe Jumat deui teu bisa ditinggalkeun lumayan eta
badak MZ Zaidun MZ kula memuji ketika nyana ngobrol 1 kali 2 kali almarhum almaghfurlah MZ Sakitun Mapuhara cerita seputar kehidupan nyana dalam rangka dakwah kemudian di DPR keluarnya nak saya ingin berguru cenah Pak Kiai. Ya nggak bisa tapi tetap saya pengen berguru sama Kiai. Enggak saya nggak pernah memuridkan. Iya tapi saya petunjuk dari Cirebon dari kakek-kakek. Oh ya udah ya berhitung dahar kedua kali anaknya tuh menang asupan di tadi luarnya nanti dia 4 mata saya siap pakai siap gak Pak Kiai meninggalkan dakwah ceramah tapi udah banyak catatannya tapi saya siap mulai Syawal tak jadi diatur-atur heula perjanjian siapnya Syawal oh oke kalau gitu nggak usah perjanjiannya nak bahkan ke majelis saya di mana nanti duduknya nggak mikiran diuknya nak diuk mana yang diuk ngajaknya eta kan berarti kan bulet ndekna teh bulet kan berarti siap ninggalkeun dakwah nu sakitu hebatna kan dakwahna lain kelas ente mah kelas 500 ge ngahayu bae kan nyana bahkan lain atuh kelas pesawat kan nyana atuh bo caki soleh teh mah waduh ieu geus 2 jam pesawat lamun 2 jam sabaraha duit kudu ngitung na kitu nya mah sareng kepudo liblon eta ngitung pesawat atau lain ngitung angkot mun angkot 2 jam ke mana murah ngitung pesawat batu mahal 2 jam ya Allah ongkos pesawat sabaraha cenah 2 jam ya nah ieu cerita seputar almarhum Zainuddin MZ nggak siap kana siap Syawal ya udah perjanjian nggak siap nah Allah menghendaki lain Rajab akhir Rajab 27 berarti Rawah awal nyana teh aya Masya Allah eta kan niat ke geus bulet siap ninggalkeun ente mah pan kumaha yang warung ndok cenah Kiai bener siap keberanian ninggalkeun warung emang teu dititah ge geus ditinggalkeun rugi bangkrut atuh sia mah pelampiasan berarti mah kira-kira bangsa warung maju deui mah sia mah eureun rekatna itulah katanya teu babari sekadar zikir bawa masalahnya ketika orang endek asup thariqah di heula urat-uratna siap jeung henteuna iyalah tapi sekelas jelema hebat MZ teh sebab saya mencari ceknya saya ini baca kitab Minhajul Abidin iya dan kitab-kitab yang lain ada semacam tertarik dari salah satu ucapan Kanjeng Nabi ketika sholat enak saya belum merasakan sholat enak dan ingin merasakan sholat enak satu-satunya menurut kakek-kakek di Cirebon harus masuk thariqah siap hayang menemukan sholat ngeunah pada orang lain hayang menemukan dahar ngeunah di mana anu di imah ge geus teu lucu deui coba neangan nu leuwih lucu kan ganti urang atau tambah masalah sih iya masalah bermasalah nama ribut dah wa yurabbi bi mulazamati asma'i tauhid wa yukhriju min alamil jismani ila alamir ruhaniyah asup ke urang ke alam ruhani keluar ti alam jismani ieu kan sebuah cerita prosesna Masya Allah kari hiji bisa berubah politik eta kos kitu lawan jadi kawan kawan jadi lawan thariqah mah lain ngagunakeun keyakinan melalui mujahadah melalui tafakur hayang sampai ke musyahadah nah iya yukhriju min alamil jisman keluar ti alam jisim teh lain sambarangan geus dipandu atuh ku guru mun aya guru mah asal jam 2 udang eta guru teh kos paksa udang urang kajen teh ku kumaha ge udang sia mandi waduh teu meunang mado mandi urang kikian dibenturkeun ka tiang jegeh bentakan sia aduh jeung nyeri wan seperti kitu guru mursyid teh ngadidik urang tah guruna aya ieu neuk jadi muridna siap tah henteu guru mah selalu siap mantak aya jelema lempang sia Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat ulah make sendal eta kan hese
tuh ya Allah kok sabun awas atuh kita ada ulana ki ngising dilarang kencing di sini ngising kan ya geus sarua kita ulah make sendal make sepatu dasar blon kabeh tapi raja eleh atuh eleh jadi larangna kencing sih nya nama atuh ngising sebenarnya lebih parah eta ya Allah ya Rabb nah ieu guru nu kos kararieu kok eta bisa-bisa aya babacana kan bismillah urang lamun titah lempang teu satitah-titahna lamun titah ku Kipu Doli mah misalnya lempang sia ti dieu ka Serang ka Pandeglang ka Gunung Santri naek ka luhur haju balik deui ke podar sia teu dibere bekal kan aya bekalna bismillahi alal ardi wa bismillahi alas samai wa bismillahi alal bihar bismillah terus tah jang naon eta hiji likuatil jasad dua litoyil ardi tilu tah eta kan aya mantap ketika manehanana teu kuat dibaca eta terus ketika kekuatanna leuleungit aya cara berem dideketkeun bumi atuh kan ngeunaheun kos Kangjeng Nabi aya nu ngareos Jibril ieu mah urang aya babacaanna khusus mun guru mursyid paeh di jalan sih paeh tapi kulantaran aya guru mursyid cara Ki Ahmad di Surabaya dekat dia duit bea kabeh beureum nya nyokot dangdaunan bismillahi alal ardi wa bismillahi alas ayata moal dibaca terus gua ingsi direkam sia wah bahaya eta eta paranti jang paranti eta tapi aya syaratna sih moal bisa sarajan dibaca gak aya syarat nah tiup jadi duit naik kereta nya bikin tah eta kos kitu tah aya guruan mangeunaheun titah ku Kipu Doli misalnya mawa HP deui bos ieu capek paksakeun pan paksa naik ke Gunung Santri naik sia ulah henteu aju geus datang ka luhur meuli sao asal torekat sejurusan ka sao atak teu beres gua di torekat ya beres ijazah torekat mencet eueuh ti ditu beres torekat teh kudu mere emas sekian gram eueuh ti ditu malah anti eta kunaon ieu ku ari torekat karari itu berarti guruna ieu dolun mudilun dina thariqah maksudna sa yuriduna wajhallah hiji be yuriduna wajhallah ulah aya unsur-unsur guruna siap tinggal muridna endek hayang kaluar tina alam jisim tapi ke alam rohani prosesna henteu bisa setahun 2 tahun 3 tahun teu bisa lain kudu puasa balai tetapi ieu tah muter-muterkeun kolbu nu hayang tahan ku urang nu urang embung tafakuran aya naon selalu kos kitu tangke urang perang kan jeung nafsu tah perang jeung nafsu ke geus mah urang bray tah menghadapi nanaon jadi lalagaan ka ngaji jadi lalagaan eueuh ahli thariqah teu lalagaan sadunia kabeh lamun serius henteu nerikon sebabna teu nganggap ngaji teh geus teu nganggap nu dianggapna hiji kolbu jelema supaya wau ka Allah teh lamun teu dilalagaankeun tunduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diudang geusaan badak boga khas tersendiri ahli thariqah sadunya mulai serius sadunya sebabna kecuali karakter mah itu biasa bae sebabna lalagaan ngaji syariat eta lalagaan tapi bener Kipu Doli mah bener tapi lalagaan ikan beda tuh nah geus menghadapi naon bajunya nama lalagaan kendaraan lalagaan teu nganggap makanan lalagaan kok bisa kos gitu
hanya jelema nu geus datang ka dinya lah anu bisa namun encan urang neuleuh zahir bae waduh anulah anu suuzon timbulna urusannya na suuzon urusannya na mantak pangwap da diwanti-wanti ku ulama sing hade ulah suuzon ka ahli Allah unggal kitab awas man adzalli walian faqad adzantuhu bil harab awas ulah suuzon silakan babalik ka sorangan ndak kumaha teu suuzon aja kiaina gaya mobil mewah murid mah make Avanza ge ngahutang guruna nu rekat make Lexus aing mah heran guru make Lexus cenah kita mujahadah tak ada ke lamun neuleuh nu geus jadi da Habib Lutfi neuleuh Gus Dur neuleuh Habib Umar neuleuh Habib almarhum Habib Umar Condet atuh riweuh urang neuleuh kikituan bae riweuh ulah neuleuh kos kituna neuleuhna urang teu memehna teu kadeuleuh geus taslim bae da urang neuleuh Abuya Cidahu lamun ka beneran urang keur ka ieu bow pake bajuna dua rangkep sorbanan bagus teh soalnya ente ban teu kabeuli pan sorban kos kitu ge haju di mana deui meulina di Mekahna ge tipu deui ge neangan teu kabeuli jadana teu nyaho tokona ongkoh deui tese nah ulah leuleuh geus jaradi lah hese geus jadi nama oh guru kula di Garut ajengan imam make samping BHS bae BHS daging geus bunggu jore baju kiciripit be sorban gitu kene ih